Nenek kamananya ayeuna si Ece. Apa gunana ge terang kamananya ayeuna si Ece kan nenek ge kena anjing dede. Ya atuh urang pengen heula. Hayu. Neng, ari si Ece teh ayan teu? Teu aya puguna ge keur miralian. Terus ka mana ayeuna teh? Duh, kana nenek ge keur miralian tah. Oh, teh heula Jung, sakedeung ieu teh boga hutang gitu kasih Mas Jawa gitu. Ya atuh teh urang pengen. Jung teh. Ece, itu nangan si Emas. Hei, Nangan si Emas. sumbangan naon sana, Cu? Neangan si Emas itu di ditu. Aduh, geus aya sumbangan deui wae. Ece pasti kabagean gitu si Ece ke sumbangan. Neangan si Emas itu di ditu. Loh, sabaraha karung ewangnya sumbangan anak eta. Di mana cenah ngadaguan anak? Itu di imah Ece gawat sampurkeun. Wah, dua karung? Sana tuh Ece urang ari teu heula 2 karung mah. Bisa hese mawana, bisa teu bisaeun. Bisa ini teh nya. Heeh, gitu. Liurnya deh aya jeung si Ece mah. Heeh, Bu. Geuning aya si Emas. Si Neneng ngabejaan majarkeun aya sumbangan cenah. Lain sumbangan, ibu ibu teh gak ada hutang kan si Mas Jawa tehnya. Pedang geus lila ieu mah 10 tahun kemudian gitu mah giru dipunahan ayeuna mah gitu pada geus eueuh batur gitu. Nya da kesepisan si eta mah kana hutangna ih amit-amit ih ana nganyukna ih gampil bah. Hutang teh 900.000. Si eta mah da nya. Cek boga hutang sarua tapi ieu teh can dibayar teh kumaha atuh. Entong nyaruakeun batur cenah-cenah dibayar anu manehna heula dibayar ye. Nyata Mas beureun Mas ya apa atuh hararese kana hutang teh ih. Ya bamani lamun aya emas nyara rumput jelema teh Mas. Lain komo tatangga sebelah di dieu tamun aya emas teh da sok api-api kamarahna mah Mas. Hararese kana hutangna amit-amit ih. Cek kumaha nu ibu mah bayar heula. Ibu ge can iya lunas masih kena boga hutang giru bayar ayeuna mah. Saha nu can mayar teh saha orang dieu teh orang mana saha atuh Mas nu can mayarna? Cek ieu anu namina teh Santi teh ya kitu giru bayaran dibayar dilunasan heula. Ka mana atuh jelemana nya teu ngarti pisan aya tukang kredit teh kalaka init-initan nya. Si ari ibu cek teh kumaha ieu teh giru eta duit teh eta bayarkeun ka si Mas heula jauh-jauh ti Jawa ka dieu mah atuh. Coba boga keneh. Boga iya boga. Sabaraha deui aya keneh gede keneh. 200.000. Ya tuh 2.000 we. Ya Allah, jauh-jauh ti Jawa teh mere duit 2.000 perak teh kumaha keur meuli combro ge moal meunang ieu teh. Ulah tarik teuing repeh. Era setor 2.000 bisa tatangga. Tuliskeun Mas sok pohoan Mas teh dituliskeun wae. Ade 2.000. Disingke ngomongna teh 10.000 nya 2.000 ieu mah nya. Dituliskeun mah. Tah dituliskeun teh 2.000 perak. Tuh. Geus dituliskeun Ece? Entos tuh.